Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui dina acara carita tatar Sunda. Sakumaha biasa ye carita tatar Sunda didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu anu mika landep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Dina danget ayeuna ieu dongeng majeng kana seri anu ka-70 genep. Sakumaha anu kabandungan ku urang sadayana dina hanca anu sateu acana dugikan nyarioskeun harita ginggi anu nuju di Kepung teh nya ku prajurit ti Sagara Herang sareng ti Pakuan. Saatosna harita ngintip aya nu nyamur teh nya. Tah kumaha lajeng aya carita? Mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana, mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pang beberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Ayu cangkalak uku sararea euy. Kadengen uar pangajak atuh balukarna ginggi dikepung kedua pihak. Ku balad Sagara Herang jeung ku prajurit Pakuan ngan aneh jeung pika sebeleun sanggeus mireungeuh leuwih loba prajurit Pakuan anu ngepung-ngepung ginggi ari balad ti Sagara Herang mah les ngajauhan. Pika sebeleun ieu para prajurit teh ceuk ginggi dina jero hatena kitu teh bari cungcat cingcet mengparkeun panarajang rupa-rupa pakarang seukeut. Manehna embung males panarajang da sabenerna prajurit mah ukurna dah parentah. Jigana maranehna geus apal yen ginggi teh geus dituding baruntak tur kudu dicangkalak atawa lamun bisa dipaehan, maranehna mah henteu apal kasang tukang sakabeh masalahna. Tur ginggi henteu ngarasa perlu meakeun waktu jogo jeung prajurit Pakuan. Atuh kitu sababna sabada bisa mengparkeun panarajang ngan belesat bae ginggi ngebelesat ngajauhan. Prajurit ukur bisa calungak calinguk sabab teu manggihan ka mana ginggi ngabelesatna. Ginggi ngebelesat lumpat sakapeung bebelesatan dina pucuk tangkal badag ngagunakeun elmu napak sancang sangkan teu pasangrok jeung jalma anu teu penting. Ginggi jengkel ku lobana gangguan anu teu perlu. Sabenerna manehna geus gagal pikeun ngahalangan anu rek jogol. Ayeuna kaayaan beuki peuting, waktu beuki samporet, geus eueuh waktu jang ngahalangan balad Sagara Herang anu pasti bakal ngajorag dina mangsa wayah subuh sakedeung deui. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, tepikeun ka wayah janari ginggi masih kokatetengan neangan balad Sagara Herang. Tapi di marana maranehna nyumput teu kapanggih. Bisa jadi nyumputna di imah-imah penduduk, pan tadi oge geuning aya nu tingkurumuy ti imah penduduk. Penduduk dayeuh Pakuan Pajajaran teh leuwih ti 50.000. Imahna bacacar aya di saburureun jahwi kita. Kaayaan geus carang-cang tihang sawatara penduduk geus mimiti kaluar ti imah. Ulah kaberangan, hayu urang nyaksian acara penting. Ceuk anu kakara kaluar ti imah. Acara naon eta
cek Ginggi pura-pura teu nyaho. Har, apanan wayah meletek serangenge bakal aya upacara mandi suci di Talaga Rena Mahawijaya jalu. Ginggi mah masih keneh ngajengjen. Eta teh kusabab manehna keur nitenan saban jalma anu mimiti ngabring muru ka Talaga Rena Mahawijaya. Hese nalingakeunana mana penduduk biasa jeung mana prajurit ti sagara herang. Nu matak susah ngabedakeun teh sabab kabeh oge lalempangna bari diharudum sarung kaayaan teh mungguh tiris sabab papedut katingali masih keneh kandel. Prabu Ratu Sakti memang raja anu hebat cek pikir Ginggi. Ieu raja cenah jalma wanian sanajan geus dibejaan ku Ginggi yen poe ieu bakal aya marabahaya keur dirina. Tapi Prabu Ratu Sakti henteu hayang ngabatalkeun acara penting anu katelahna upacara pura bakti. Padahal sanajan Ginggi acan ngabejaan acara secara gemet, raja geus apal yen poe ieu bakal aya bancang pakewu. Bisa jadi raja hayang nangarkeun maneh yen geus sayaga pikeun yang hareupan anu hayang baruntak. Kapan anu geus oge jalma anu dianggap baruntak mah bisa diperuhkeun. Itu meureun pikiran raja teh. Ginggi muji kana kaludeung Prabu Ratu Sakti. Raja tetep yakin yen masih keneh loba bawahan anu satia ka dirina. Di tengah jalan Ginggi nyimpang heula ka hiji imah kosong. Kusabab pangeusina geus riab murus sisi talaga, manehna nyokot pakaian anu imahna ditinggalkeun ku anu bogana. Ginggi butuh pakaian anu dipake ku rakyat biasa nyaeta ukur calana pokek tina jenis kain kasar, jenis tinunan seumat saumur, jeung baju rompi nyaeta baju anu buliglag teu dikancingan, kabeneran aya ikat jenis lohen nyarap we dipake harita teh. Ngan geus kitu diudar deui sabab manggihan ikat jenis barang-bang semplak nyaeta anu biasa dipake ku anu geus umuran. Sabab salila ieu manehna ngan haben mamake pakaian jenis santana anu ajena leuwih alus. Tapi teu matak mawa kabebasan kamari dihormat-hormat kusabab disajajarkeun jeung menak. Ayeuna dituding menak anu hianat ka nagara tur keur dibeberi ku prajurit pakuan. Beres maling baju batur gidi Ginggi kaluar ti imah eta maksudna eudeup muru sisi Talaga Rena Mahawijaya. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, ari Talaga Rena Mahawijaya teh talaga buatan dijieuna ti dina zaman Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Nyaeta dina tahun 1482 nepi ka 1521 hampir 30 tahun nu kaliwat dina zaman ieu carita lumangsung. Talaga Rena Mahawijaya teh sumber caina ngandalkeun tina cai nyusu anu ngamalir ti mumunggang pasir Badigul. Ginggi oge ngadenge ti Purohita Raga Suci nyaeta Pandita Karaton yen sabenerna mah pasir Badigul oge ngarupakeun gugunungan atawa gunung rekaan ngahaja dijieun dina zaman Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Ginggi teu beak-beaknya mikir, teu mikir gitu Ginggi teu beak.
Nah harita ingkang Prabu Stiliwangi make ngahususkeun nyieun gugunungan anu ayeuna katelah Pasir Badigul jang naon cenah sabab pan sabenerna mah di sakuliah wilayah Pajajaran rentul ku gunung rentul ku pasir naha mending ngahaja kudu nyieun deui nu anyar sanajan bener ari sabada ngajung kiring mah Pasir Badigul teh dipake muja ka Sang Hyang Musti Gusti Numur Beng Alam atawa Allah cek sebutan urang selama. Dina upacara kuwara bakti ayeuna oge pan cenah rengse ngayakeun mandi suci di Talagarena Mahawijaya laju kana ngayakeun upacara sembahyang nyaeta nyembah kahyang ka Gusti Nu Maha Suci pikeun ngadoa jeung menta pangampura sabab jero sataun ieu manusa sok loba nyieun kasalahan tapi keheula deui naha memang urang Sunda masok pirajeunan nyeunan gunung buatan sabab pan gunung anu rupana jiga aseupan teh bacacar aya di mana-mana saban gunung aseupan bentukna sarua saimbangnya kumaha we jiga aseupan jigana memang eta mah ngahaja dijieun lain jadi kumaneh hiji waktu mah ku aing edeuk di Talungtik cek pikir Ginggi harita teh inget kana rencana upacara anu geus diatur sarupa kitu hate Ginggi jadi deg-degan nya kumaha teu rek kitu kusabab pan serbuan pasukan sagara herang teh bakal dijalankeun samangsa raja keur sibuk ngayakeun rupa-rupa upacara keagamaan urang ajar pisan taya ras-rasan jeung taya ajian kamanusaan dina mangsa batur keur babakti ka Hyang Agung nyawana edeuk di kakalakeun cek pikir Ginggi harita teh basa anjog ka sisi Talagarena Mahawijaya teu kabireung aya tanda-tanda yen sakedeung deui bakal aya bancang pakewu raja jeung kulewedetna ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut disaput ku halimun mungkur ngan sanajan teu pati eces kusabab kahalangan ku haseup ibun ari saliwat mah kabireungeuh gagah jeung kewes para mantri jeung patih pakaian sing sarua endah homo eta nya para putri kadaton mah dipasieup ku latar tukang halimun maranehna badis widadari anu kakaraturun ti langit pakaian sutra dewangga mulen awakna anu sampulur sabubuhan pejang sora para awewe anu tugasna ngahaleuangkeun lagu-lagu religi rampak ngagalindeng lalaguan anu dina zaman kiwari mah geus teu kapanggih nya ieu teh lalaguan pikeun ngiring kagiatan upacara mandi suci laguna hawar-hawar dipirig ku gamelan gending mogang atawa seni degung asli Pajajaran anu ayeuna oge teu kungsi kadenge deui ieu teh lalaguan buhun anu jauh samemeh Pajajaran ge lalaguan upacara mandi suci mah geus aya atuh kangaranan anu geus diaku salaku basa buhun ku masyarakat dina zaman Pajajaran oge geus hese kahartina kajaba para pandita jeung para wiku anu ngahaja nyuprih ilmu basa buhun meureun komo jang urang Sunda zaman ayeuna teuing nyaho teuing henteu naon hartina eta lalaguan buhun teh tapi dasanajan rahayat Pajajaran sagemlengna teu ngarti
nya kana basa-basa buhun jauh samemeh Pajajaran ari dina ngabandungan mah katara husu pisan malah make aya nu rembay Cimata sagala teuing meureun pedah saking mika cintana ka Pajajaran teuing pedah galindeng para pejang sora kacida ngajiwaanana ginggi oge kacida kapangaruhanana bareto teu kacaturkeun nyaksian upacara mandi suci sabab leuwih moho ulah ilu kana muday atawa nyaat munday atawa nyaatkeun leuwih si patahunan sabab resep dina parabut ngalalauk ayeuna datang ngahadiran ieu upacara mandi suci lain pedah ngalap kasucianana tapi ku alatan ngajaga bisi aya anu rek ngacaukeun tapi ginggi kabengbat teuing ku upacara sakral anu harita keur lumangsung perhatianana museur mireungeuh sabubuhan para pangagung karaton Pakuan keur ngayakeun upacara mandi suci panon ginggi oge mani teu lesot mireungeuh para putri Pajajaran anu keur ngeueum kitu geuning tata carana teh bareng jeung Sorago Ongungkung sababaraha kali sakur anu milu kana ieu upacara mandi suci neuleumkeun awak salaput sirah lamun punten lamut ka embun-embunanana tapi kusabab cai teh can nemrang herang adegan anu keur tareuleum bari sinembah hormat teh atra kabireungeuh cenah sabot neureum punten sabot nerem di jero cai kitu teh sarerea medalkeun doa aya anu menta dihampura sabab salila sataun ieu nyieun kasalahan boh gede boh leutik boh anu karasa boh anu teu karasa boh anu dihaja boh anu dihaja boh anu teu dihaja raja jeung para mantri katut papatih ngadunga sangka nagara aya dina kajamugaan boh rakyatna boh pamingpina teweksa jauh dina kasangsaraan tur henteu mustahil aya oge nu ngadunga meleg-meleg jang kepentingan dirina sorangan seperti hayang lana babakti ka nagara bari babari naik pangkat para rumaja mah boh rumaja putri boh rumaja putra rata-rata dina ngadunga teh kasampilan ku hayang geuwat menang jodoh kitu we berhenti baheula ge tapi ka ayeuna nya Pak Unu nya rupa-rupa lah bubuhan ngasongkeun doana oge cukup dina jero hate anu batur pamohalan bisa ngadengekeun barang kadenge tangara Goongungkung deui anu nerem kadasar cai marucunghul deui ituna teh bari pakaian geus jibruk babaseuhan anu ginggi moho neuteub nama eta basa para rumaja putri marucunghul teuh aya we pakaian anu baseuh teh mani sarapet awak Pak Unu aduh atuh awak lenjangna teh mani atra sagala kacitak cenah kitu ku pakaian baseuh ter cenah hate kana hate ginggi teh aya nu ngageter henteu ukur nalingakeun para rumaja putri wungkul ketah sabab ginggi oge merhatikeun hiji jajaka kasep jeung gandang jiga-jiga lain jajaka sambarangan mang itu saha cik jajaka anu pangkasepna teh mamang ceuk ginggi ngaharewo wasada teh kalalaki tengah tubuh gigeurna nyaeta sinatria karaton Pakuan anu julukanana teh Sang Lumahing Majaya tembah si jalma teh nya saha manehna teh har nahasia teh maniku belek eta teh putra mahkota dulu oh gitu
nya sakurang-kurangna ceuk beja anu dibejakeun deui ngan pedah lain anak permaisuri da anak permaisuri eta mah da apanan raja teh tacan gaduh permaisuri meureun Raden Lumahing Majaya mah ibarat panyelang lamun ti permaisuri teu aya mah ceuk nu diajak cacarita harita teh jiga arang keluar ti karatonnya mamang omong Ginggi masih netep ka rumaja Kasep anu umurna paling 16 tahunan teh ih bodoh geuning lain tara ingkah ti karaton malah mindeng nama ngumbara jauh ti karaton neangan ilmu panemu jampe pamake pan anyar keneh pisan tos mandi mandi suci di balong Sri Bagenda cek si jalma deui harita teh balong Sri Bagenda balong Sri Bagenda teh hiji balong jang nyucikeun diri pikeun para sinatria pajajaran anu beres ngayakeun acara ngalokat cek si jalma deui harita teh kek ngalokat si jalma mureleng bari gogodeg bisa jadi ngarasa kaganggu sabab manehna mapan keur lalajo upacara mandi suci sia teh urang mana sih mani teu apal ngalokat teu nyaho amang tembal Ginggi tapi nya cenah rumasa salila di pakuan teh manehna mah loba teu nyaho da eta meureun mimindeng nama ukur ngabandungan anu parasea wungkul Ginggi ngan sanajan hatena jiga anu kesel oge si jalma teh nerangkeun bari panonna mah tetep nyaksian upacara mandi suci para wargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedapnya wilujeng wayah kieu ka sadayana anu masih keneh mikalandep kana dongeng Sunda khususna dongeng Sunda dina channel dongeng Sunda Mang Aa nya ieu nuju neraskeun dongeng anu judulna Sareupna di Pajajaran sakumaha nu kaundingna ieu dongeng teh mangrupikeun dongeng sejarah yang kerajaan Pajajaran. Tah ka bapak-bapak ibu-ibu anu mikalanda para wargi mitra kaum dangu sadayana kana dongeng Sunda sabaraha waktos kamari Mang Aa liren heula nya karesan ieu teh dongeng anyar anu masih digarap ku Paaan janten kedah ngantos gitu naskahna teh kedah ngantos rengse dikarang ku Bapak pengarang namanya tiasa didongengkeun deui ku Mang Aa janten hapunten bilih kapayuna oge rengse naskah katampi ku Mang Aa lajeng liren deui diselang ku dongeng sanes bilihnya mudah-mudahan we ieu dongeng teh numutkeun Bapak pengarang mah aya kana 100 jilidna nya nyaritakeun Ginggi teh insyaallah tamat gitu. Mudah-mudahan we anu ngadongengna sehat, anu ngadarungkeun dongeng oge sing dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos, mangga urang sami-sami teraskeun deui ieu dongengna. Dongeng Sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-70 genep dina dinten ayeuna. Mangga wilujeng ngadangukeun. Ngan sanajan hatena jiga anu kesel oge si jalma teh nerangkeun bari panonna mah tetep nyaksian upacara mandi suci cenah anu disebut upacara ngalokat teh minang kamarsihan batin sinatria Pajajaran anu geus lulus tina ngalokat oge bisa dihartikeun mangrupa ujian berat
jang calon pangagung nagara. Sakur sinatria anu geus lulus nyuprih ilmu kamiliteran ti binaya Panti Pajajaran nyaeta sarupa akademi militer mun zaman ayeuna mah dimandian di Balong Sri Bagenda pikeun mersihan awak tina kokotor batin. Henteu gampang para sinatria lulus dina sakola militer teh. Sabab sabada beberes nyuprih ilmu manehna sina indit mun ceuk bahasa ieu mah ti kampus nya mun ceuk zaman ayeuna mah kudu KKN cenah kitu inditna teh kudu sakaparan-paran sina tutulung kanu butuh sina tatalang kanu susah bari manehna oge sarua keur susah. Nah make keur susah nya sabab para siswa akademi militer anu keur ngajalan ke KKN teh kudu ngumbara ka leuweung, ka gunung, ka guha, ka sisi laut, ka sisi talaga anu sanget. Bari teu mekal nanaon, teu mekal senjata, teu mekal dahareun, sumawona duit. Dalah baju oge ukur anu sarapat awak we. Loba siswa anu teu lulus loloba nama leungit sawaktu ngumbara bisa paeh ku kalaparan, bisa paeh ku sato galak, bisa paeh ku panyakit. Anu bisa balik bari mekel nyawa kakara dimandian di Balong Sri Bagenda eta teh ceuk si jalma. Tah Raden Lumahing Majaya teh kaasup anu lulus tapi kabisa mandi suci di Balong Sri Bagenda ceuk si jalma. Nu mata kama kahar ti lamun sia kakara apal ka Raden Lumahing sabab ieu putra raja teh lila nyuprih ilmu ka jauhna pokna deui. Paguneman teh mani jadi kadalon-dalon ginggi tepikeun karada kendor nalingakeun kaayaan kasabudeureunana tepikeun kadina hiji waktu panon ginggi mireungeuh hiji aleutan anu tarumpak kuda bari nyongklang anca. Saliwat mah jiga teu aneh jeung karasa normal. Sabab anu tarumpak kuda teh barisan pangagung ngan anu getih ginggi ngamalir leuwih gancang teh kusabab dina barisan aleutan pangagung anu tarumpak kuda bari anca aya Ki Sunda Sembawa. Ieu ukur nandakeun loba anu teu nyaho yen Ki Sunda Sembawa datangna ka Pakuan teh rek niat juli. Kumaha teu rek kitu sabab Ki Sunda Sembawa teh duduluranna raja ngan meureun kasimpulan anu geus pasti sanajan raja geus nyaho poe eta bakal aya nu ngarurug tapi teu nyaho atawa teu apal saha anu rek ngarurugna atawa bisa jadi deui raja geus apal saha anu jadi ulun-uluna ngan diantep heula sina nyangka yen marena acan kanyahoan ku raja. Ceuk pikir ginggi sagalana jadi sarwa teu pasti. Ginggi mah nyaksian barisan pangagung Pakuan anu tarumpak kuda teh rada nyalingker tukangeun tangkal badag. Tina sakitu barisan pangagung sawareh ginggi apal sabab remen nyaremen tepung dina pasamuan sawareh deui teuing saha ceuk sawatara patih. Memang dina pesta Kura Bakti saban kepala daerah diondang Ki Sunda Sembawa oge kaasup pajabat daerah anu diondang ngan anu ginggi rada salempang. Nah ari Ki Yogas Citra eueuh dina eta jajaran manehna salempang ku ayeuna kajadian Raden Purbajaya eudeup maehan raja jadi nimbulkeun kasulitan pikeun Ki Yogas Citra. Sabab kapan Raden Purbajaya teh cicingna di Puri Yogas Citra sapopoena jadi pembantu satia Ki Yogas Citra.
harita rombongan pangagung teh euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos rupina sakitu heula nu tiasa kapihatur dina dongeng sareng di pajaran dina seri anu ka 70 genep ieu insyaallah urang sami-sami teraskeun ieu hanceun urang sadayana sakitu nu tiasa kapihatur hapunten nu kasuhun jeung kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.